Ya Rasulullah ya Nabi, laka syafa'ah wa hada matlabi, anta murad ya wajihani, isma' lana ya khairal anami, isma' lana ya habibana, ya syafa'ah ya Rasulullah, ya Rasulullah ya Nabi, laka syafa'ah يوم جهادي يا خير الأنام اسمع لنا يا حبيبا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله بلسان مبين تنشر الهداية بين العالمين اسمع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله انت البرايا بلسان مبين تنشر الهداية بين العالمين اسمع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة مطلبي أنت المرتدى يوم الحميد اسمع لنا يا خير الأنام اسمع لنا يا حبيبا لك الشفاعة يا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah menghambok atau biasa ya menjawab. Pangsai-saekna segala rupi kedah ganjil itu nomor 2 Pio sawihan deui anu ngawaler salam abdi sadayana sing mlebet surga. Amin. Anu nuju seuseuh usahana mugi sing dilancarkeun. Amin. Anu nuju jomblo mugi sing enggal pajem. Amin. Anu seueur sabetan mugi ku Allah enggal dipanglunasankeun. Amin. Tarik pisan aminan wadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, teu cangkel tadi didinya. Di payun 03 4 can dieusian abi moal wakapek ngaji. Kecil
bakal kia tatih 2 jam aslina engal kadir cicing korsina ujang cicingkeun didinya teu bidikan ka tukang keun we kadir enggak ya kursi dipayun kosong babi didoakeun anu kersa calik dipayun sing enggal lunas sambetanana teu kudu diaminan pindah we Masya Allah didoakeun eta hutang lunas embung anu bumina bade runtuh mugia anu ngalih ka payun bumina sing enggal didandosan dugi ka sae teu kudu amin pindah cik aya ndaekeun teh gitu. Pahala jalmi anu berjamaah anu ngaos calikna paling caket ka imam paling caket kanu tausiahna pahalana paling ageng amin nu tukang mah teu kudu nyebut amin bener alhamdulillahilladzi وفق ما شاء لأداء أفضل الطاعات واكتساب أكمل السعادات أشهد أن لا إله إلا الله المتصف بجميع الكمالات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات وعلى آله وأصحابه الأنجم النيرات صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت الأرض والسماوات وبعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات أوصيكم ونفسي بتقوى الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. Siap. Enggak, jam 7 rupiah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Panjang ikut Allah. Wabi di kodulan Allah direm ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Perasaan tau ngawas Quran ulah dawin mah dititah mage kita usia lamun hirup lamun kali ke amplopna bakal beda kita baru nyangkang tata terusnya sakitunya
Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi genah we nyebut salam hungkul. Wa qala an-nabiy ngomong atuh ulang wae. Wa qala an-nabiy pang medit-medit najalmi upami dituturkeun kata Nabi Muhammad teu nyebatkeun sallallahu alaihi wasallam. Ya, pabarikan memedit tina duit, medit tina tuangeun, atuh nyebut salawat kali ini. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tong bari molot atuh biasanya. Baru mangke sebentar wing geus eueuh. Man ahya'a sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Eta we hadisnya anu tos apal sadayana insyaallah ngan ayeuna sigana keur poho deui kada teh. Ulangi, man ahya'a sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil bata eta we pokona mah apal fil jannah. Nah bener. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin insyaallah ta'ala minal aminin walhamdulillahi rabbil kebapisan gogoda. Aing oleh bungkusan kue. Sok aja bereskan dulu. Udud tinggalin dia. Susu Baca sajam deui sok sing lila. Bari ngaholang salawatan heula. Kamarana? Ngaleungit tuh. Rajan anggusan atau besiwa arah rudut seteh. Aduh, ampun. Mana tukang kejo teh? Kabur. Oh, pulang gitu. Coba kembali di tadi ah. Gua sanja nggak pakai kejo lagi terjadi solawatan itu. Mana sih? Aja beres. Astagfirullahaladzim. Embung. Mau ada ikan tuh itu baru. Lain muhrim, lain orang. Datang. Ada nanyakan. Makanya tadi teh sahur mangtata teh cenah dugi ka tabuh 10:30 ngaos teh. Ayeuna geus jam 10 leuwih 5 menit. Salah kan itu Kang Kejo? Naon? Uing mah tong boro nepi ka jam 1 nepi ka subuh heug. Aslina lain gitu. Asal aya jemaah di hareupeun insyaallah uing mah balik. Ya, nepi ka subuh nih saking awak. Itu Kang Kejo mah godana ampun gitu. Nah jadi lila di ampun.
Gak katudak salawatan muladak ah. Salawat syifa heula ibunya pada berkah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Angkat pandangan sadayana. Upami pameget renggangkeun ketiakna dampal pananganana lurus sareng tak-tak. Pameget istri tinggal tadi. Ulah aya anu nyimpen dampal pananganana dina ping-ping. Angkat teh biar serada bau kalik manusia. Tuturkeun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ta'atika wa mahabbati ilaika wa rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hasil maqasidana nastajib du'aana faqina su'alana. Ya Allah, bi barakati ummil Qur'an tiupkeun kana dampal panangan, usapkeun tina embun-embunan dugi kana anggota tubuh anu kadugi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil ighfirli wa liwalidayya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kala yang qadara silanun iradat Allah subhanahu wa ta'ala ngalangkungan wasilah sababiah pangangkir di kulawargi besar Pak Tata sinareng Ibu Ning. Alhamdulillah dina ieu kesempatan anu berbahagia, dina ieu mahfalah anu mudah-mudahan pinuh ku barokah. Urang sadaya tiasa kempel ngariung silaturahim kalayan subhanallah masyaallah tabarakallah. Nginten di tadi di kawit ba'da maghrib ba'da isya terus ngadoa sholawat segala rupi. Ya Allah mugia bil khusus Patata sinareng Ibu Ning sinareng Cep Ridwan anu ayeuna kirang sehat khususna umumna urang sadaya anu sami-sami hadir di ieu patempatan ku Allah dipaparin pirang-pirang kasehatan, dipaparin kagampilan dina segala rupi urusan, dipaparin istiqomah dina ibadah, dipaparin rizki anu seueur anu halal anu barakah, dipaparin lumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah, dipaparin putra putri putu turunan anu saleh salehah. Upami urang sadayana mulih ka Allah mugia sing nyandak iman Islam tur husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal. Alhamdulillah nyanggakeun salam silaturahim salam baktos bil khusus ka keresana Kilancep pun dulur pun guru keresana Kang Haji Budi anu nembe parantos mulih ti payun ka rahmatullah. Ya atuh anggus ka mana? Uninga rahmatullah kanyaah Gusti. Nah, bet ngaharulang. Ibu alim wih ka rahmatullah. Aku abdi didoakeun sadayana sing mulih ka rahmatullah. Nah, nu aminan aneh. Mugia sadayana sing uih ka rahmatullah. Tambari mangga atuh amina biasa. Anggakeun salam hormat, salam baktos, salam silaturahim ka kersana sahibul maqasid, sahibul hajat, kersana patata sakula wargi. Mugia khusus anjeunna sakula wargi panjang yuswana kalayan usahana lancar, kalayan istiqomah dina ibadahna. Kehilap kasadayana para aparatur pemerintahan anu aya di ieu lingkungan kampung RT RT na hiji halus RW loba-loba teuing RW na oh nomorna kitu kaharti mun di abdi mah bae teu nanyakeun oge RT na hiji RW na hiji. Jadi mah RW na 11 nya alhamdulillah waaskeun lurah lieur ngabagi gajina ya Allah. Mudah-mudahan Bapak Kadus sinareng reng-rengan anu ngurus sakadusunan mugia aranjeunna sehat. Mugia Bapak RW sinareng sapara kanca anu ngurus saka RW-an saka mudah-mudahan aranjeunna sehat. Atuh gehilap ka Bapak RT anu gawena pangcapena gajihna pangleutikna anu biasa loba dipitnah ku masyarakat diomongkeun ku masyarakat. Cenah RT teh abong jauh jeung aing mah cenah bantuan gen teu depi ka aing mah dihakan cenah gua ku RT tuh sok kitu biasana teh ka RT. Mudah-mudahan Pak RT sing sabar. Kehilap panginten ka Bapak Ibu mana bapak anak kita deh ka ibu-ibu sadayana oh aya alhamdulillah ka santri-santriah sadayana mugia hidup santri-santriah sarajul muhtadin kenging ilmu anu manfaat
Ibu-ibu sadayana anu hadir dina ieu kesempatan mugia uihna sing nyandak ilmu anu manfaat sinareng nyandak amal anu saleh. Pinter ayeuna mah dipancing teh ternyebutkeun amplop. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah Gusti dina ieu kesempatan abdi kurang leuwih sapanjang bulan mulut ieu sekitar 8.873 sapotong panggung. Biasana manggung teh ibu dina lembaga ya, boh di madrasah, boh di masjid, tanapi dinu hajatan ya, nikahan sekitar. Ieu mah subhanallah, ieu mah estuning acara pribadi. Beres? Pamintea mah anjeunna teu gaduh meureun tenda meunang nyewa son menangnya ajengan oge menang. Astagfirullah, ajengan nyewa arsikuce ngulam gitu arsikuce. Emang aku cowok apakah? Ece sing bener we ngomong teh aing teu ngeunah disewa. Ece wani nyewa sabaraha ka uing saja aya gagah apa? Oh itu jalan bu ka ditu teh. Oh jalan. Saya jalan ke mana bu? Cicango eta ka naon namina teh Patireueut aya ka itu. Eta Cicango ka dituna berasna ka mana? Oh, ari ieu sanes panggung. Oh, dari sana panggung. Atuh ame aya omongkeun we ceuk. Tak gitu. Jadi tadi teh nepi ka mana? Terus ke arek da ngajina ge acan. Ngabahas naon, Bu? Nah, ucun nurek ngaji, uing nurek ngaji. Titah-titah. Ngabahas naon, naon. Heupeuladak. Ngomong atuh bejo lalahok wae sok sing kompak ame teu teunuh. Ngabahas naon. Teu ngeunaheun sakali deui. Ngabahas naon. Tak gitu kali deui ah. Ngabahas naon. Gitu. Ada cicing datang protes. Ayo dilanjut. Galak dak tong make musik dak. Ayo dilanjut. Teh ulah aing saliwang kitu ieu teh. Sia kecil loba barudak dari situ cek ka mana wae ngomong teh. Gagabah wayah kieu Gusti, napa ngajian jeung wani nyebut kanyut sagala. Aya caliweura. Eta mah nyontohan nyebut kanyut mah uing mah. Punten. Dah henteu jorang geuceul nyebut kanyut mah. Aslina kanyut kunang wadah. Leres. Heuh kanyut natarang. Eraan, mohon. Kanyut napunuk. Tuluy hamur kanyut. Kawin wae teh nyahoan sih. Lair kanyut. Halo Karim. Jadi kata balik ku askeun aing mah ka imana ditanya ku salakina jemaah sia teh ngaji teh menang naon menang lair kanyut. Jadi nepi kana balikan deui ah. Ayo dilanjut. Geus kumaha ceuk aing sadar seperti itu. Ingat daripada teu bisa turun ya mangsa.
Ece keur naon di dinya ieu batur-batur di dieu. Ya ka dieu. Ya geulis ka dieu. Hah? Keur mikiran kan ieu teh kudu dipikir. Benar. Ari ece jeung duaan dia jeung mikiran kitu ya Allah. Jeung dulu poek deui. Ari geus makanya eta pager panjang di ece. Ece. Heuh bae. Sok mah ece we di mana-mana. Teruskan. Arek. Insyaallah dina aya kesempatan anu berbahagia panginten abdi sajabining hayang silaturahim ka sadayana. Naon atuh di aing ngomong hayu we ngararobrol sia teh keneng naon. Rek nitip jajan. Heuh atuh jajan heula. Saenggeuskeun heula ngobrolna. Aing masuk teu ngeunah hari uing keur ngomong hayu we nu ngomong teh. Tong punung atuh na rek ka mana eta teh cenah. Heuh atuh bener. Tuh, dari kemana di eta duaan? Oh, betul. Aing mah pisan bogodak ngaji di dieu. Di ka mana bieu teh, Cek? Eta geus kana kan teh. Cik atuh, Cek. Yakin kersana sahibul hajat dapat tata sakula wargi kikieu anteh paminten tujuanana sami sareng urang sadaya. Insya maka hijina tujuanana adalah milari ridhona Gusti Allah. Anu kadua sejak tolabul anu katilu sejak ta'ziman wa takriman wa mahabbatan ila Rasulillah. Nah, geus poho deui lamun ceuk uing Rasulillah teh kudu ngawaler bisa disebutkan jelema medit. Mudah-mudahan bil khusus pamaksa dan patata sakula wargi umumna urang sadaya nembe kenging harewos saur nanca peribuan puterana nuju pirang sehat dia jenazah sing enggal ku Allah didamankeun. Ibu-ibu sadayana anu sami-sami hadir di tempatan yakin da teu sehat-sehat teuing. Ya, aya nu nyeri tuur, aya anu nyeri cangkeng, aya anu boga getih jangkung. Apal getih jangkung? Apa eta? Aya anu penyakit teh kolesterol. Atau ngambek atuh teh biasa we atuh. Nu molotot. Pamajikan wing ge tarwan nyeun molotot. Jeung panghareupna pangtarikna molotot. Hah? Cepang sih molotot ka wing. Mudah-mudahan sadayana anu gaduh panyawat zahir panyawat batin ku Allah sing disehatkeun. Amin. Bil khusus panyawat batin anu hese pisan ngubaranana mugi ku Allah sadayana disoleh-solehahkeun. Amin. Ngubaran panyawat zahir mah gampil. Ya, nyeri wawas disareatan ku dekolgen. Ya, teu cageul-cageul ku dekolgen ku dekol. Insya tapi nu hese mah ngubaran panyawat lain saku sia teh pedah aing ngunyukana saku panyawat hati. Saku. Karana itu ngadok saku. Cicing wing lagi can dipere ku Mang Tatan lagi teh saku cicing. Kirang langkung yakin urang sadaya melaan kirang kulem, melaan tiris-tiris, melaan saroge dikantunkeun, melaan sinetron oge rada dikesampingkeun. Oh nya, cenah katepok hadeuleuh tukang sinetron. Oh komo ayeuna euceung aya sinetron nu anyar ning nya. Curahan hati istri geuningannya. Tuluy ti mimiti dari jendela SMP nepi ka jendela kusen aya engke mah berat. Masyaallah. Tuluy nu paling anyar ayeuna aya anu budakna teh si Raisa geuning kece anu diparebutkeun we geuningannya. Da si Mas Al jeung si Andin mah kece geus teu rame ayeuna mah. Si Dewa komo geus liwat ayeuna mah aya nu anyar nu si Raisa teh ning budakna teh. Ka mana Neng? Mang Adam mah eta aya da. Bade ka Mang Adam. Oh, bade ka Abi engke atuh dipipir atuh mah nya di dieu era loba jelema reunang cicing heula kalau. Nanti ka mana bieu teh?
gara-gara aya si Neng aing jadi poho deui ya. Naon di cicing suluh wae. Nu jauh mah cicing tong ngengklokan sia bongana dititah pindah ka hareup mung. Sok Neng ka payun, bade ka payun, bade naik ka panggung. Moal nya. Heuh atuh sok kumaha Neng we. Ulah cingogo Neng. Saya orai. Lupa pisan boboda kita ngaji teh ampun. Teraskeun Bu. Heuh arek. Dugi ka sagala dilirenkeun, sagala dikesampingkeun, sagala ditinggalkeun. Termasuk nepi ka jeung geroheun jeung seseuheun oge ditinggalkeun. Bapana geus noelan ti isa keneh, mah ngacedok japa aing rek ngaji. Alhamdulillah. Eta budakna lamun teh mah tadina keur disusuan bari ngagoler oge pan ngadadak dibawa init ka pangajian atawa dibawa ka pangaosan pedah naon hayang milari ridona Gusti anu tadina disusuan bari di ngagoler kieu pan ngadadak jeung cangkeus jeung naon ge bari nang da keuceul di luhur mah kadeuleu sagala ge nanti yang nanya yang soal Allah si tiung polkadot mah hirup keneh gitu itu kecil kok yang si tak harap siap mung si kecil minggu sudah mau ngebahas polkadot ayo nama ini segala disimpen demi naon demi milari ridhona Gusti Allah ngahadiran pangangkirna patata sakula wargi mudah-mudahan urang sadayana sing kenging berkah sareng ilmu nu manfaat. No paling utami urang teh panginten gigian teh adalah naon ngejar kebahagiaan dunia wal ngejar kebahagiaan akhirat tos pasti diatur tos pasti aya aturanana mana kebahagiaan akhirat minimal 12 mana hiji rukun is jumlahna 2 rukun jumlahna 3 rukun ihsan naon ihsan jumlahna hiji 5 sareng genep sareng 11 jumlah 12 maka upami 12 eta nyang karuk dina hate jeung dina zahir urang insyaallah bahagia akhirat matak di mana-mana jelema anu jauh tina Islam jauh tina iman jauh tina ihsan sok diomongkeun eta jelema cilaka 2 itu leres tak gitu insyaallah dina kesempatan panginten dina bi Maulidir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakin ku Kang ajengan dipalih dia gersana Kang Haji Budi yakin sering dibahas perkawis muludan leres mohon insyaallah panginten tadi iba apa kebahagiaan akhirat mah gitunya bakal cumpon insyaallah upami urang anu 12 anu tadi tak ayeuna mah urang muda kebahagiaan dunia heula we nya insya sabab urang bongana ayeuna keur hirup di alam mangga kebahagiaan di dunia ibu kirang langkung upami hoyong kebahagiaan dunia ibu syaratna kirang langkung aya 5 kedah gaduh anu 5 insya anu kahiji di mana-mana urang hoyong gaduh kebahagiaan dunia nomor hiji kedah gaduh harta banda insya bahasa teh meureunnan kudu boga ayeuna ge urang gigian teh pandi teh patata teh sebahagian ieu teh naon ieu teh make dukungan ti balad-baladna jeung ti kulawargana ya jadi patata gigian teh make dulur-dulurna kabeh dititah digawekeun talamun abdi dipengsul ka dieu neangan dulur siapa kecil pan abdi terkenal ka ece ayeuna mah pan ku ece abdi dianggap dulur leres dari teu nganggap dulur ka ece teh kumaha anta nah kumaha uing we kalau ini nah apa protes jadi tak abdi dipengsul ka dieu teh hoyong doa
Dah, ada beja nama dah tadi teh geus dirapet cenah eta teh nya geus berbayar. Doa. Sugan we atuh syariat silaturahmi urang teh seueuris. Loba bara. Bae bayareun ka itu nanti. Bara. Diridhoan ku Gusti Allah. Kitu uihna nyandak aman sih tiga cepat hari teh geus aman aja di amplop. Terus dipuji cita itu pinter mantap deui kana naon jadi ieu teh kudu make duit tah kumaha coba hayang-hayang teh make pek kadola banget lagi banget mata duitan gitu hiji kena gaduhan bahkan gening kama qala mbah dukun fi kasetiha aya nu geuninga komo lamun dicarioskeun kama qala Syekh Jalaluddin As-Sayuti meureunanya arek dicarioskeun kama qala mbah dukun ge geus teu apal geuningan coba dukun